ya babar wite samia rempel godonge pang-pange sekar mekar tinggali ya inggali hayu agung baparwite samya rempel godonge samya pang-pange sekar mekar inggali ya inggali pandele si pandan arum si pandan arum banglus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukunda yang otipati jagat nata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat Karaton Kasucian saiki sampun wontring Karaton Bali Mercukunda ngahaturanan linggih Resin Rada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat maglaran Kakang Panjin Radaya Allah senian Sunda Purwani urang sabangsa urang sami raksa Pak Haji Sidi hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni wa budaya urang sami mumulena Hongkul sirit ditaliti tekan ucap beat budi baris takwa kayang widi semah sana maya semah pun kakang aidina dampa sampean pengersaan di guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpun plungi hati pundi ing mastaka mangga lingi mangga ya Pindra kurang teh warga negara hayu ngamung mulai nabi Pesian kemerdekaan Pak Haji Sarip ku karya anu pinuh
warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan ante ingkar diaturan nunjang kana pangwangunan susah nyarti waktu dia cipuhalo wadi aji pasasa susah nyarti payah waktu kasih kuala sembah kapihatur kuanyuk panjenengan Ramatewaji Indra ditampi nuhun pujastuti hidup kuama di malam mangalingi kuanyuk panjenengan Rama Uwa Indra anaki nuhun kasih nuhun mangalingi seniman jeung seniwati pajidi mawa pancen anu pasti ngabantu pamarentahan jadi juru penerangan rempuk jukung sauyunan Pak Haji Ikin ningkatkeun pangwangunan digarawe babarengan ularek aing-aingan Triti nuning pasewakan busana maneka warna Triti nuning pasewakan busana maneka warna maneka pagelaran Jawi Keraton Palimer Sukonda Jonggring salaka sawarga Maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes sengit kastori angin-anginan yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan linggih Resin Rada tawu Batara Indra Satria Tenyomaya sami tungkul hamari keludat jibah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watakuantos yang otipati jagat nata dudu dewasa manea sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan nganti kalelei kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa Kakang Pancinrada kapayun linggih nakang oge anak King Indra Allah Ta'ala nun adi guru puputon kemang kadaton semaken para cuata marasang pun kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikersang naon pua panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adi guru memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageng wonten alit putra Batra Indra layan tansah ngajeng-ajeng aya pikersang naon ieu teh purwa Ramatewaji kersani malang tangeuning Kakang Pancinrada kaula saperkawis makaula teh sono we Kang uloh sami kaduana ti eta
ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras dau kalayan tekantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian ka Kang Panji oge ka para juata marasa ngajuata perluanten bayar-baya sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman kitu bujeng hingat tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktu di istrenan teh kitu toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan nagara sareng bangsana nya kanca ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan salinci luncat mulang udar tina tali gadang amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritisnya kanca geus mumung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu timalang tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak kawah sandre di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan di rupina eta teh parantos ka uninga kusadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam paingan atuh paingan adi para luluhur urang kapuntos parantos nyaurkeun yen hiji waktu bakal aya hiji zaman anu dakwah kari pertengtangna anu ngaji kari haleuangna tapi kajahatan mah beuki meuweuh di mana-mana itu kaulan adiku sedengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh gitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeun ku pangeran teh manusia nah anak ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sote manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel ka manusiaana malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna leres teh uah leres mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak aya leres kulan aya bener ceuk filosofi aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna suara terbanyak tuh leres taya jigana jalmi teh seueur ngabalieur seueur condong kana kaayaan dunya wungkul malahan cenah ieu mah cenah
kayak di mana ayat Dajjal ti belah kaler anu panonna ngan sabelah panon poe geus bijil ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya. Tapi kelarasan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene teu wetan syariatna aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat makrifat kaituna iman tauhid marifat Islam. Pasapa urang dunya tapi ka kitu tah. Tah eta pasapa urang dunya nepi ka kitu. Dalamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah. Cek lahir mah da cek kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah cek babasaan jalma we nu aya di marcapada. Jadi sinek nama panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat. Bener. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat kumaha ceuk dolar gitu. Tuh katimuranna teh hampir leungit. Katimuranana geus leungit. Ta panon poe biji ti kulon teh eta tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan da geus gengsi urang amarta urang astina ngadaharan kulub tales kulub sampe da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken dan king donat pizza nu matak panyakit teh alalanyar uluhnya budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patula patalina sareng peradaban. Sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana upami budayana tos awut-awutan bangsana ruksak di eta negara. Leres tak kitu adi. Nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa. Urang teh sasat pingpinan triloka sen salira adi. Tilu loka alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka, alam kadua alam madya pada, alam katilu alam marca pada sadayana ieu teh kasalira nyokona. Sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur. Nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silih paehan. Nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marsapada. Ta ieu ye kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku akang ti para juata marasanga nyangakeun ka salira adi guru. Ieu jalma dugi kasilih paehan kieu ieu nyoko ka urang ieu curug mengkol ka urang ka dewa-dewa dewan-dewan nu di sawarga tak salira adik kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adik. Kakang Panji kaulan secara teu langsung eta teh menta pertangungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tah geuning sumuhun rupina makainya mung ai sepuh mah teu leupas tina tata tertib teh taraje ninsa kamalan mung tiklari mapai bukti nyukcuk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan tah geuning sumuhun kitu adi guru jadi teu ceplak paham nuhun nuhun katampi ku kaula tuh kaula ge da ngapoe teh noong ti dieu yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca trenggana di malan netra eta titek-tek dugi kabengek sadayana katinggal kuma leres
nanging di dieu upami ditinggal karena sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeun ka alam dunia eyang Adam laras jadi pimpinan di alam dunia atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun naha ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya beres tak kulantaran kitu kejadian anu ayeuna ka alaman teh teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firmana eta daek samledok waduh ieu teh aya dina skenario pangeran leres tos dikotre tos aya dina tulisanana saling paehan teh numawi agama diturunkeun oge kitu supaya ulah leuwih jahat tak ayeuna urang salaku dewa nah teu bisa ngomean teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat sanabala leuneur Kang kaula teh makhluk kaula teh anu dijadikeun ku pangeran setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib sahinga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina atuh komo kaula salaku amuing barang nuju raos imba wacana sapraptane pun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka sorakeun hala dia aya tamu Wisnu we adi Wisnu saha Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna merendek muningakeun kejadian marcapada rupina sampurasun yang rampes terusna kunaon aduh semahong arsana maya semah kaula ini dan pasampean pangresa puja stuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati punding mastaka kaunyuk panjenengan kasepuhan Kresna nuhun Kresna tekantun atuh ka Palsa Indra nuhun mangga lingi punten ka panggeran mangga Elingka alam wiwitan hidupmu kabalinan nyawang paji sidi ka alam lekasan pasti
Prabu Batara Kresna dedeheus kahiyang Otipati Raja Sawarga kasonong Resi Narada Batara Indra itu kayana Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Kundirahangandika Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna dah nampirebun hulaksa ketika bingahan pembagian dah kalayan hapunten tina pihak kalpatan ageng semonten alit saling malu aya naon ieu teh amuing-amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng naon Kresna sarebu lah janten benu laksa pun dados duka muga ulah janten ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya daun daya sanes aya taroskeun yang aya tanyakeun ceng anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi Eyang Batara atanapi sanes kumaha Kresna dupi Eyang Batara atanapi sanes sadayana ieu nu di dieu naon tara-tara tisasari kaca Trenggana Minangka ieu teh cicing sia doh ieu Kresna ieu yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu keur murka kade akang percanten kana kawaspadaan adi kana percanten sagemlengna naon Kang yang jadi Kresna teh nanyakeun Eyang teh Batara leres jawaban anu pasti Eyang teh Batara dupi Eyang sepuh sarua Batara dupi pangresa sami Batara dupi kaula dah Kresna oge Batara oh sami sarua Kresna Batara Eyang Batara benten tugas mung dina naon bentena lir tangka tereup jeung keleuwih mungguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah barareda jigana teu beda budi teuing beda budi Batara nama sami sarua dupi bentena ai bedana teh pancena ai Eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam alam Sawarga Maniloka alam Madyapada alam Marcapada ai Eyang hidup mah ieu duta Sawarga Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya jadi perkawis Batarana mah sami sarua nun Eyang nun enten pancen tah ai kitu naon upami ieu mah upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka Eyang teu
kade persanten akang kadi persanten pisan kita naon ngecebrak kita tadi sumuhun ngawartosan bilih melengkung bekasnya lahan aya nu ngahina kana kabataraan Kresna leres saha mangkelukna hei Indra hei penyakit TBC liver mah lila rek tepana teh tapi penyakit goreng hate sekaligus awas nular pisan tama sakotret kayu api sanajan kahalangan kudada awas jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna dawuh sarua jeung ngahina kaeyang sarua nah yang tenyaurkeun sarua jigana mah kana kitu Kresna saha mangkelukna anu ngahina upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana gebruskeun ka kawasan di muka urang totogeun ka kawasan di muka jelema kitu mah kana kerakna sugan nuhun saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian anak dulur atau pidulur sorangan ari hukum apa Kresna hukum adil kumaha ari adilna hukum teh ulah sieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah itu di sawarga amanya beda deui jeung di dunya mah pan hukum teh bisa dijual mulikeun kana duit lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu kajaba hayang digebruskeun ka kawasan dari muka saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut saya nuhun ya nah saha nu ngahina teh sanes anu lian saha putra Nabi ma Gatot Kaca Gatot Kaca dugi kanangtang sok cenah Kresna nyage Batara hayo urang patutunggalan oko pigalan pati ceuk Gatot Kaca sumuhun nah detek itu lamun ieu teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu mun nya mah asa kacida teuing tah mah cek urang kuningan maka gila-gila keding cek urang Majalengka urang Palembang pacajian itu si Gatot Kaca wani ngahina nangtang gelut timalan urang ajar eta mangkeluk adi kaula kade cicing ulat cicing datang lompatan oge cicing eyang uning aku anjeun naon kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodog di kawasan di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal terak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut dipeser jadi
sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah cilaka upami diserang ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur supados saina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan piantieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabiti ku konta oh alah silaka aya pakarang nu mampu oh aya Kresna aya duh nuhun eyang kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak kumaha sepuh teh bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah ta ieu di jerona teh tarumpah nu sok dipake dina suku dikumahakeun pake ku Kresna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bra bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu hae adios urala ieu pake Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat sae pisan sae kitu kedah nah hukum adil mah adi leres lah dipermainkan hukum adil urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina ke paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih adi guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu nyangakeun bisluit kadutaan akang ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing nyaeta masihan kasempetan ka para nonoman ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecagkeun kalungguhan bade niis bade wangsul kaula nun adi Kakang Panjin Rada kaulan bade ngunurkeun diri leres nanaonan ari uwa mereka sempetan ka hidup bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae benar ada kesempatan Kang Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kejadian teu bisa jadi tanpa sabab oh tangtos kenaon margina akang kaula mawa kanampi ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon eta bak wadi we emut ih bere jalan kaula ingis kurisi rempan ku kaayaan ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning peraya leres ta eta pirang wibaha ketinggalan gandeng topi teh sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon atuh nah hadi nampi laporan teh beuti sabeula
ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana di laporan teh lain pamimpin mah kedah gitu pengadilan agung ulah bade nyabelah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira kedah aya saksi nampi pa itu teh bener tapi salah gitu kedah disaring sagala rupi oge nampi laporan nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula ceuk keresna ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa atuh da entong boro papangi jeung jelemana aya senana we dialungkeun aya we hayamna ngaliwat dipencit anu ngewa teh jadi kagedean aya balongna diacak benar itu kenapa Haji Ding eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina naon anu tegableg ka era we gitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napangna papasean tetek namanya tetek ketika bengek naon engke teh Gatot Kaca teh paeh kusaha apaan Nalakasura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca paeh wartawan media massa media elektronik TPI sararumping naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti si Mandra sohorna Gatot Kaca teh urang India lebih ngapaleun ka Mandra tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca jelas beja tidak sajengka jadi sadepa Gatot Kaca pae can dina surat kabar can dina TPI can dina majalah Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ka Bima leres Bima menang beja Gatot Kaca paeh kusaha ku Sutija ku Nalakasura Boma Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan legedet gengkeuy leres ba dek leres kumaha adanya tuh tuluy nganyatakeun hanya Gatot Kaca paeh datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudig-dig Bima bapana wah batu kekerot huntu kekerot sora ngegerung mun di rombongan tukang alok ngan jeding teuing teh mah leres apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura ditewak ku Bima krawak ngomong sia dilelepkeun krebek sok sia jawab boga pakarang ti saha sia ceuk saha ceuk Bima kana Nalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapak aing mah teh kitu murokan teh kitu desin pae udah dikerebekkeun bapak sia teh saha Kresna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa dek newak Kresna legede
panggih Kresna Krawak Kubima kap cegencet jadinya Arjuna nyaka sukuna Nakula Sadewa nyaka Kensa katuh leungeunna waktu dirarayang lah Bima nekean kena Kresna bletrok waktu kadinya cobi bayangkeun so ngomong terus ya si Cepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh berangkat besiheun ti saha ti dewa tah alah sedangkan dewa mah alah cek balik kumaha dah lo gedet nih kayak da moal newa ke Saddam Hussein urang-urang kene Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa sawarga dek nanyakeun nanyakeun nya jeung henteu nalimaan leugede tak urang ayeuna tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayunanana Pandawa sangem da Pandawa matara ieu cieut kanu hideung tara penting kanu koneng dewa salah dituntut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun aki-aki buci trek hideung ngaranna Semar bari gutak-gitak ti tukang ala eta ala bari sargala dina eta Allah nya Kang baru kana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar jajan panonna leutik mun geus molot bujang hingga ditampili akang mah ku bersihna we ngacreng yo bau dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh sok silaka mun tita tadi bejaan itu sakitu kita terus ningkat tita tadi toel deui tah halis itu ngiplik aja di tadi gitu iya tadi ngodean ka putra nih tadi aduh tobat karena nyuruhkeun ka uang lalawora nu hideung mah lajan panonna sipit jiga pasarip jelegur teh eta mah si Cepot sidawala sigareng ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panonna Haji Sarip kitu pisan tapi lamun geus molotot bangunan nu geus nancep oge runtuh deui teh bangunan da bongana pondasina kurang pageuh tuh bener nah gitu marokana aing ngadedonna persis Haji Sidik di zona tetep gitu tapi ilmu nak tingali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tingali ka sang tukangna na kumaha teh akang ninggal dina kaca tengahna gara cobi tingali cobi gelombangna waduh Kakang Panjin rada kaulan gening di negara Pringgandani teh di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tindakan anu anarkis geus jadi separatis timalan ngahajang ngeberontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak Kresna teh geuning
saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta indungna bari nage hak tah mah aduh silaka Kang tah kitu nu mawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki buci teu kideung ai kitu mah parantos kaluar atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab merukan teh kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab kayak dupi adi tanggal walarna kumaha simpen heula ieu ulah simpen heula jadi akang teh tong cios nya tong gas balik teu naon atuh ada apa nanging tanggal walarna kumaha mangga simpen heula supados rine mangga hebat gua eta emutan duwi kayaknya cemerlang kok kaleut kelas berarti isanya antal mautu qoblal mautu teh eta kudu bisa maut sacana mati teh beh dieu nama da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut timala kadieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun sakira-kira ngarugikeun mah ulah di jalan ke mata ulah getah sarupa teh kitu Kakang Panjenrada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timalat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nyaeta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katingalieun ku kersna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan kersna ai perkawis ilmu eta mah gampang mung maksudna wayahna engke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui kitu tapi akang teu katingalieun ku kersna ulah upami ku pihak Pandawa mangga teu naon tah ai kitu mah mangga ai kitu mah hartina tanggung jawab nya mangga Tirta Kamandalu leres mangga nun oh rame nya we acan nu kitu rame ulah lalawara cicing ieu canak naon sami sareng itu tarumpah ai itu mangarana teh lilinggakeun sana leres anu diangge ku Suti Jama ari ieu dupi ieu ieu mah tarumpahkan sana teu ngangelilingga ieu mah ieu teh antina itu dah mangga dua pan gitu atuh pati-pati akang turun oge aya meunang mau diamak ku aki-aki leres mangga geura lumampah Kakang Panjenrada kaula ingis Kakang Semar ka dieu mangga Indra saksian lalajoan anu di dieu wa rek leuwih jero nyumput tibatan kersna wilujeng wa muga-muga we salamet banglus lampah kipun Prabu Batra Kresna murka ieu ge margi leungit kasaimbangan dirina jelaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma anu dina waktu setan nyanak ieu tarumpah lilinggakeun sana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi Nalaka Suraboma atuh puguh we Nalaka Suraboma teh bungangang bunga Hamarwata suta gilig pikeun dasar Raden Gatot Kaca